budak si Ujang Torojo nih ka urang datang. Ujang hoyong naon? Hoyong uwong cenah. Cek saha? Cek budak. Budak kapal nu kitu. Boleh disangkakan boro-boro budak uwong urang teu nyaho. Ye, Udah ingat tidak angkot teh sarua urang boga sejarah di oh kitu sejarah deui. Keur ka ditu ka naon teh Karang Anyar ka ditu naon? Karang Anyar. Jalan Butut can hot mik kawas ayeuna. Nah angkot sarua kitu. Indungna teh ditempelan-tempel koyo bari teu parurun. Bayang aya budak nyusuan bari nolongut teh sare bae mah. Heeh. Pas rek asup kadu gede teh. Kadu gede. Oh aya nu logak gejlig. Gejlig. Budak lesot tina nyusuna aki-aki berarti teh keur kerek teh. Aya aki. Budak lesot aki-aki plek. Gantian budak mah maksudna. Meureun jika nambah hidungna mati bra we. Teu karasaeun budak boleh dia mulai ngejat. Ieu budak urang jadi huisan. Dulu eta Dicengut sirana aki-aki teh goblok ieu teh tidak angkot. Boga etika pisan. Aki-aki teh bisa ngomong sih. Heeh. Maung ku atuh. Ai bang cerita tapi ai si sumpah teu iso teh seupeun. itu semua. Gantian budak mah mengaku leri handap. Deui. Guys, cek eta ye urang sameme hiburan deui. Nya. Kapan ieu teh di penonton teh aya di Jawa Tengah sampai aya nuhun pangpidatokeun ku basa Jawa saeutik we. Jadi Ciamis ge mayoritas teh orang Sunda. Aya urang pedagang jamu, pedagang bakso. Aya. Di Jawa nanti wetan. Urang mah ulah teh bageun bana mah salah suku jeung adatnya. Urang mah kudu akur jeung batur salebur. Pangpidatokeun sakadang khusus ka urang. Urang mah cenah urang wetan. Bisa di mana bahasa Jawa? Oh, sih mah tuh. Kan urang mah ari bahasa Jawa mah urang mah geus bisa. Kan baretor dijodohkeun ka urang Jawa, urang teh tulus. Nah, ai pang teh tulus. pada naon? Kitu we ditanya teh, "Neng, arep mangan?" Lah, "Men." Men, kata melu apa ora? Men. Ditanya teh, "Men bae tuh urang iraha make." Arek make naon sia teh? Dai, Arek make naon? nah ini ditanya men bae atuh kumaha? Men sok dina rapot lin. Nem. Ai mah amit-amit. Sadik, orang Jawa Tengah di Tongok. Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sih bisa. Kula panjenengan sing niki Pak Asum, sing niki Pak Onai, sing kieu Pak Kades. Eta ngomong gitu saya mana ngerti? Teu. Aduh, otak pelak-pelak teuing. Lain bener teu ngarti mah teu. Hayang nyaho mana bahasa saya cek aneh? Bet hayang dah hayang ngarti. Yo, cepak kabit cenah Ujang sabara urang nu nyalung. Sok lanjut. Matur nuwun sanget sing warga Ciamis sing sakabeh lanang wadon ora diwiji-wiji. Sing wingi iki pada kumpul nang alun-alun iki. Ngerti mana eta? Henteu. Cepak kabit sok ngararokok naon. Oh. Nang ngilen kulon ngidul ngetrang kabeh sing pada datang nang kene, sing pada sehat kabeh ora diwiji-wiji. Matur nuwun sanget. Ngerti mana eta? Henteu. Aduh, mantap capek. Aing teh ngerti na kudu kumaha. Cek Pak Haji Tino cenah Ujang cenah mah genep bungkus. Rokok teh. Lanjut ya. Matur nuwun sanget Ciamis, rasane adem, ayem, enak. Masyarakat sing apik kabeh pada sehat. Sok rokok naon cenah. Oh, itu eta teh. Dia ngomong eye teh. Heeh. Kayak urang lieur, nah Bang lieur, urang ngomong urusan jeung rokok. Bila sing urang ge urusan yang mana? Ieu mah keur nanya ka urang Jawa. Ieu mah keur nanyakeun ka urang. Ai urang mah nita pidato terjemahankeun ku Ujang. Kapan urang ge cikana sakitu ngacabrak. Itu seakan ngedorong roda mogok kan? Mogok geus teh. Oh, suka mogok. Lain didorong di bose. Jadi urang mah teu nguruskeun rokok.
Santai ngurusin rokok. Orang mau kurang ngobrol Jawa tapi orang menyambut ke orang warga Ciamis. Oh hubungan aja rokok. Ngurusin rokok mah urang. Yang orang Si iya. beda orang teh apa? Rokok enak-enak. Ayahnya rokok. Acan-acan. Itu lah ngarokok lah. Hiburan nih. Iya. Oke, hiburan lah. Kan? Anu hot, daya teker usum tiris. Sok. Lagu naon? Lagu barat. Iya. Barat? Kurang kudu sebagai seniman kudu profesional. Benar. Kudu sok fanatik dari seni mah. Ulah. Karena dengan seni akan indah, dengan ilmu akan mudah, dengan agama akan terarah. Luar biasa. Bahkan orang gerek ngayakeun hiburan, bahkan nek jaipongan, jeung kos sidahlan. Kosidahan. Sidahlan, geus maot. Barat? Lagu barat. Ada musrik. Lain musrik. Oh, Ada musik. Musik. Wah. Wan, Euy. ai lagu barat ulah jiga anu eueuh getihan, dan rek ngajak marak sudah wan. Baru datang ke araya nu Yang dipasang. rek nang meja cileueun. Ai rek lagu barat mah wan. Cok maneh teh. Oi. 2 3 4 cek duduk cek. jadi kudu lagu nu hot. Lah musikna. Wan. Lain lageran si Wawan. Kurang kecil, make kecil. Kuduna kumaha? Wan. Wan, kumaha cai? Sing elik sia teh. Siap. 1 2 3 4.
ka gitu. Gusti Agung. Urang rek kaul karso. Oke. Ulah pokok. Geus janji tadi geus janji. Ulah pokok buka cengal uceng. Ayeuna banget uceng tadi kadenge rek jaipongan. Jaipongan. Urang mah ieu mah khusus pribadi. Jangka para penonton. Nah, urang rek jaipongan karso. Oh, jaipongan. Jaipongan. Wah, siap. kan ieu jaipongan berarti aya gamelan. Wah, tong teuing lah teresep Oh, aya dah kenang jeung gong mah aya. mau ulah teuing make goong. Ulah. Nih, Make juru kawin entong. Aya dua tuh. Entong ulah. gandeng mah. Gandeng lah. Jadi kita percaya lagu nu dibawakeun ku urang nu dieu teh mun boga sejarah. Sejarahna. Urang keur main di Garut lagu eta wah nungalungan bunga. Wow. Main resep urang bakat resep aya. Oh, nu melati anggrek mawar. Da urang ge nganter karso marita kasih. Oh, teu melo maneh mah. Sorangannya. Karep teuing atuh. Begitu urang keur ngungklak di dinya anu selebar ngalungkeun kembang palem, sedap malam. Nya. Hiwiwik seungit urang leuweung kapiuhan. Ah, moal mungkin ku kemang leutik. Bakat Nah. nu seungit. Lah, teu percaya ai ku kemang leutik kanya tajungkal mah. Ingat di UGD jam 3. Wah, aya. Ayo pang inget-inget di UGD. Kapan kawawa jeung potna kana tarang. Oh, pak paingan pak jebret atuh. Kalau keun kembang jeung potna. Lengkap. Percaya aing Siap, uceng jaipongan lah. Jaipongan urang rek jaipongan daun pulus keser bojong tenang ngumpul. zaman baheula atuh baheula tuh. Tapi harus profesional, tahu? Oh, kamu mulai. Daun bejakan ka para penonton jaipongan daun pulus keser bojong kenang bungkul. Iya. Para pemirsa nu mulia, dina wengi ieu kahatur pangarsa Kang Uceng bade ngaturkeun hiburan khusus kanggo warga Ciamis dina Wanda Kiwari Jaipongan. Dina laguna daun pulus keser Kertabumi. Bojong. Panggilnya ke Kertabumi. Naon mah atuh ngalamat. Kap para penonton. Daun pulus keser bojong kenang wungkul. Hormat lah. Beres. Beres. Tukang kenang deui. Panitia. Beres. Entong kaluhur. Kaluhur. Bisa aya nu naek. Ya siap. Oke Kang bener tartib. Wilujeng nonton aya pagelaran jaipongan kenang unggul. Sok jaipongan. Weh jago atuh. Sok sih. Geus dibikeun. Ai geus dibikeun mah enggeus satu nadi Terus sabatang. Soran. Kawan sopan kabin. Jangan warna. Sok mana ngibing? Lain gerabang atuh. Eta gobat karek kene. Tenang geus ngaburu Nonton geus siap nonton. Tah mana mah ceuli sales mah. Ai mah Ai cek urang tadi kumaha? Jaipongan daun pulus keser bojong kenang ukul urang mah moal. Orang saya beberes. berebetan. Tah atuh teh kaul karsun. Ai mana mantep. Urang mah cicing mah kieu. Si ai katipu teh lain ku tukang tipu wae. Teh nama Bahkan urang rencana rek posidahan. Oh, Pasidahan. pasidahan anu keur ngetop baheula mah di Tasik. Nepi ka ayeuna ge ngetop keneh. Almanar. Urang di dieu tempat naon? Ah, urang mah ulah teh ibu kawas almanar alkoyut teh nu dede. Mohon di Semarang mana si Daria? Di Semarang nasi daria. Si Daria. Kayak urang mah balik atuh ulang deui make nasi daria. Nah, tuh. Tuang dinya we di terminal make nasi rames kasum. Ada. kayak nasi timbal. Sok kumaha? Kudu diatur ari pasidah mah kudu ngarango nonting Busana ge muslim anggoan muslim sing rapi
sing gadelis Ka Malaysia kita nyeka genjering. Oh, gejering. Dia nyeka genjering. Dia genjering isi teh nyeka naon tuh? urang menyaka setrum Amin amin. Ami teh kalembur. Jadi aku aja hanya Sok dikenalkan lah Karsum. baik hadirin selamat malam, selamat berjumpa dengan Uceng Group akan membawakan qasidah modern. Saya perkenalan Siti Nur Aisyah. Yang kedua Siti Nur Fitri. Yang ketiga Siti Nur Padilla. Tak ulah eta. Bisa? Urang masuk geringan. Yang satu Takar teuing gantinya sama eta. Nur Aisyah. Tah. Ibu ketua Birumsa. Kai Bangaleos mana? Mangga sete enak banyak ketua rombongan ngaranna Rumsa. Nah, udah bebas ngaran mah. Situ. Asa tas dapat teteh. Tiga mah eyot. Ih, alhamdulillah yo. Hapunten nuju dokap sasi biasana sok pananggalan Ya di urang di rumah make pusri. atas nganggo tapas Kalau mana mah boga rasaan dan teh. Bubuk kaca. Hai, Bubuk kaca. kita mau dengan sabelah ke katempo. Kan bae. Lengso. Ieu ti hajah di Tasik teh amanah. be namanya raos nganggo angwan kim haradium Make angwar itu masih ngalatiwan ge aman. karena pangdangu asa tepat tinggal asa goblok Ai si Onai mah mana sih? Wah, itu dulu itu. Iya. 3 biji. Iya, amit orang mah. 3 centin pisan saya ngomong. Kacek. ayam pipis Aduh kacek. Iya mun Dari birum sabi kudu atuh make. urang mah weuh tiungna. Aya. Geus atuh ketua mah ku helm. ane saya Urang yang di dangdanan kan, Bro? Das. Tepat. Tiga lagi eksekusi. Karsum, Itu kecilacap. Karsum, Nah, tepat di kadeuleu. Hoyong di dangdosan. angwanana tiga di kanu kieu mah tiga nangka omas nah. siga mah erot Sam. Mangga dikawitan matos parantos sarelek ieu. mohon ieu teteh teh tegat hayang agen sering agen Naon sih? katincang Atincak usaha. katincang Atincak usaha maneh. kurang Atuh pindah. kenaon Tekuna naon? Sok tadi dia. Kulawak kamilu. Kulawak bergerak tempuh ulang ketua. yang mana surwin itu kan gimana mama nih Lain si teteh nu imah pola kita goblok. teteh mah nganggo minyak naon tadi dianggo tapi abang tahu heurap Ai si Oce ieu mah jiga anu gararete. teteh teu keremian pas ngamam kalapa ya Bibi mani bulet, pamanta mani bulet. Jangan palpoli. ini enceuneng Tang yuk masuk. Masuk. Masih.
Siap. Biasa. Naon sih? Ayah kosidah tam-tamna berak-bak. Kerjaan kubi, kerjaan. Pohon buah. Kurang mana bisa. Abi mah aja wangi nih. Aku naon? Saya turun pianakan. Pasim. Lain gitu tepatna ai kosidahan teh. Begitu ia pakai cewek, cek mana jadinya dung tong dung tong. Dok cobaan. Dung tong dung tong. Tong, aduh eta kokoi. Lihat euy. Dung tong telat tong setan. Dung tong dung tong. Tata telat. Aduh, aing mun jalan sok dah. Tong dung aduh gede ka dieu. Tong teh ka ditu, tadi itu. Aduh. Ini cuma kalah heulai. Wengi teh bobo. Kupingkeun gerak ya lah. Sok mati. Cepat dikadenge ceul. Tukang tam-tam gitu menyiksa asup. Da akang majeng nafsu mamatanan ulah jeung aral tidak. Dan lain akal asup urang ngabudalkeun emosi. Aya papatake soalna geura ye. Teteh sing sabar. Ai sanes kanten pada malam teh. Ulah jeung nafsu. Ulah sok sareng nafsu. Sok papatahan. Ngeuing. Panas Qasim. Cok bidangukeun aing. si ieu masih teteh ieu mangareng keneh. Saya mah aya barang bang murah teh ya. Teu make spreng meureun. Adi berdesa yo ya. Sok aya papatahan. Tong tolong tong. Jur. Mol. Mentang makan tahrim. Adi dacan lebihan hancur ke dunia nu kieu mun. Tapi da kira-kira panjang mah abdi ge bade ngiri. Tinggal cicing. Tongko gerak kurang heula. Masih. Tongko Kelah teteh jauh-jauh di ditu ka Ciamis jeung adon burung ieu teh. Sana pika gitu. Aing ngakalah nyari cangkeng karsum. Ah, Kurang maka karang adanya kosidah ting berak-berak dia mah karsum. sok sumaras kan. Sing waras kosim. Lempangkeun. Teteh. Aya nu ngaWA. Cenah ieu tiasa 3,5. Hargana Nuhun. di mana mainna?
Di Bojong. Nah, Kami dipastikan setengah tilu. Hoyong, setengah. hoyong sama aku. Kita bikin 2. 2. Telangkung teteh atuh ketua. 2 sabaraha? 2 perak. Mun atuh. Ayo boga anak buah gering kieu mah nyaho ayo payu negen. Iki malah aja. Yang ini masuk beli ini atuh. Duh, aing. Hei. Ning eta suku maning ngacak itu. Maning garap-garap ulah itu. Geus. Mane dina gerak ulah maning ngacak itu dariku. Biasa tuh. Ayo ngayaran teh. Aku ulah pangkat jalan ongkos. Sok masih. Aja itu nan. Mana magani tadi tempo berbatur. Sok. Ya hormat. Oh, sama rek nyanyi. Hei. Nyanyi. Handapeun salam mun arek. Hayang nu amis-amis. Mun aya mah Bawa ke hujan kieu. Sok mana nyanyi? sok musikna. Musik. Jangan dia tadi. Suk serabetan si di mengerti. Suk serabetan si di mengerti. Isuk sarapan ketan sapi sin sorab hiji jeung lentilu. Aya nu kalambung teh. Dehu. Siapa mana? Apa dulu na eta lagu? Tersebut iya. Eta Judulna nembe aruni nya. henteu Lagu Hakani. eta teh. Suk Sarapatan sin di melipi len kolu. isuk-isuk Sarapan ketan sapisin sorab hiji jeung lentilu seubos ya. geus eueuh nu waras lagu pasidah kieu mah ganti. An sidah mah kudu ku awewe kudu bener. Lasim pula laki ge hade. Jadi segala rupa ge ada peribahasa on the rice man on the rice blue. benar. Jadi menempatkan orang itu harus sesuai dengan profesinya. Ta eta. Kalau aduh ya beuh kecekek. Kalau menempatkan orang itu sesuai dengan profesinya, insya Allah seperti Ciamis ini Ta eta bakal terbukti terasa dari segala bidang ada kemajuan yang sangat signifikan. Itulah dipegang oleh orang-orang yang profesional. Jadi hal-hal demikian adalah apapun yang menjadi nanaonan sosialisasi di dalam aparatur pemerintahan. Ai mana eta ngarti bahasa? Wih, Ngerti? itu Ah, bener. Atur. jadi apa yang menjadi ikat lengan hiburan nih, hiburan Nah, naon ikut lagi. Hiburan. yang saya
Urang. Sangakeun kan masih kena arah raya mohon di luhur oge kan ari calanti UMKM sadayana Laras